putih-putih orang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa fi qawlihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah menjadi sekar paling catur tanah teh malati hati pangrasa panjaga bahasa sinareng carita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dahulu wa'amrun menjadi panunung rambut takabur anu pajajan dina anu nyapukeun ria sum'ah nu pasolekrah dina mana nyingkirkeun sifat sirik pidik dan kaniaya iren panas red bupat simua cing papada manusia ngalengikeun sifat nuju ria takabur gede yang kapuji kepada manusia
mengucapkan alhamdulillah. Diberi kalimat kali syahadat bulan lir sumpah amal lancar linci luncat bulan udar tina tali gadang citra tina subaya rek nuturkeun galur timpalan rasul rek nyucuk jalan ti para anbiya yakni mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah. Urang sadaya pada mustiasa patepung lawung paamprong jongho patepang wajah dina raraga nyupri karidwan Gusti anu ngalampungan tolabul ilmi anu mudah-mudahan urang sadaya dipasihan ilmu anu manfaat anu maslahat tur barokah dunya parat ka akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bila selamat wasallam mudah-mudahan dicurah limpahkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sholawat kadua kalina mulia curah limpahkeun ka keluargana kanjeng Nabi ka para sahabatna ka para tabi'in asbabut tabi'in tumuju ka urang sadaya selaku umat mantena anu mudah-mudahan mulia kajadian mulia riungan kalaban ngundang kana kenging syafaatul uzma jagal jadwal isati kanjeng Rasul ka urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah urang sadaya sababaraha dinten kapengker anu parantos kalangkung parantos biasa ngelaksanakeun kana sebagian kewajiban urang sadaya muktosna saum anu lamina sasasi anu mudah-mudahan eta saum urang sadaya aya dina makbulna Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Sareng mudah-mudahan khusus eta anu parantos dijalankeun urang sadaya kalancana tina eta saum hikmah anu perintah agungna urang sadaya nyaeta hikmah tina eta saum geuning karasa kabina-bina rasa lapar jeung dahaga dina waktu urang saum. Mudah-mudahan urang sadaya terutami ka para agnia nyaeta sifat welas asih ka papada manusia kadituna biasa nyaeta ngulurkeun tanganna kalawan sifat welas asihan ka papada makhlukna Allah taala. Kadituna kalawan urang sadaya jadi sababnya kalawan kuat nyaeta ieu alam dunya saat nguatkeun alam dunya teh ku diantawisna jalma anu beunghar bari berehan. Mudah-mudahan kalawan para anbiya ku Allah dipasihan nyata sifat berehan kalawan sababnya eta harta anu dititipkeun ka ayeuna kalawan dianggap kana kakuduanana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin anu mulia, alhamdulillah
Alhamdulillah dina saat anu ayeuna, dina saat bumi anu ayeuna urang sadaya parantos biasa ngalengkakeun doa sampean ngepatkeun panangan ngeretegeun mana ngedepkeun soca bari ngelaksanakeun karena suatu kewajiban perintah Allah Ta'ala bukosna nyaeta urang tolabul ilmi anu mudah-mudahan tolabul ilmi anu ayeuna jadi sebab yang urang kenging ridho Allah Ta'ala dunya para akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, insyaallah dina saat anu ayeuna nyata urang nyata judul urang kudu bisa nyata ngagungkeun kana kitab suci Al-Qur'an. Nah begina sabab Al-Qur'an itu membangun barometer ke umat Islam. Sabab Al-Qur'an itu merupakan nyata imam ke umat Islam. Lamun urang teu dimulai teu diadukeun ku urang sadayana paur ka bina-bina sing urang dibetkeun jalma-jalma anu munafik terhadap Allah. Nah bagina sebab sebagian keterangan seueur pisan jalma anu maca kana Al-Qur'an lain wae ngagandar tapi sebalikna ngalalak kana diri pribadina. Itu ciri-ciri jalma anu munafik. Ada ciri-ciri jalma anu munafikna kaya-kaya sapertos jualan minyak sengit. Lamun diambil eta karasana sengit. Itu ciri-ciri jalma munafik. Alus maca Qur'an, alus mah hebat maca Al-Qur'an, suarana alus, napasna panjang, tapi dina hatena hayang kapuji ria, dina hatena power gitu diancam Allah Ta'ala. Lain ngaganjar eta Al-Qur'an sebaliknya galak karena diri pribadina. Gerama ngalamun urang ngajual bisa sengit, minyak sengit, apa kabun atau sengit mohon karasa punah, karasana kabuna, karasa nikmat karasa bisa. Tapi bila mana orang di cobian orang di raosan itu teh burun pahit karasana cobian disebutnya pahit teh. Itu ciri-ciri munafik. Mana ciri-ciri munafik? Surah Allah di Al-Qur'an geus ngaturkeun. Ieu saur Syekh Maimun. Jalma anu maca Al-Qur'an lain wae eta Al-Qur'an ngaganjar sebalikna kalangan kana diri pribadina eta anu maca Al-Qur'an. Saur eta jalma ngaos kana salah sabios ayat Allah. Ala laknatullahi alal kadhibin. Masih ingat laknat Allah eta pikeun jalma anu ngabohong. Wihadi masih ingat ari laknat Allah eta pikeun pirang-pirang jalma anu bohong. Kana naros si urang aya urang sok ngabohong teh. Ayo urang sok ngabohong tara. Tak tahu kabina-bina walaupun urang sok rajin maca Al-Qur'an, sing ingat ari laknat Allah Ta'ala teh eta pikeun jalma anu sok ngabohong. Wa ari eta jalma kadipun ngabohong. Cek manehanana sing ingat ari laknat Allah teh eta teh pikeun jalma anu ngabohong, eta nyarios lawan Allah. Kumanehana dibaca ayatna dibaca diterangkan. Tapi bila mana-manehana dibacakeun eta ayat wa huwa ari anjeunna eta kadimun bohong eta teh ngalana ka jalma anu macana. Misal para pemuda maca ala la'natullahi 'alal kadhibin
budak misalnya tak eta teh masih ingat ari laknat Allah eta pikeun jalma anu ngabohong bahwa ari eta pemudaan maca kana eta ayat kalibun bohong teh eta ngalana walaupun usah maca Al-Qur'an sebagian dari ala laknatullahi ala zalimin cing ingat ari laknat Allah eta pikeun jalma anu zalim urang sok zalim ta osok tara tahu urang mah sagala osok bohong osok zalim osok tapi urang hayang salam hayang menang ganjaran tina hasil maca Al-Qur'an tapi urang masih kena osok zalim sedangkan jalma anu zalim bakal menang laknat Gusti Allah wa huwa ari eta jalma anu maca kana ayat anu nembe kana ayat Al-Qur'an kadituna yadlim wa zalim berarti ada menang jalma laknat Gusti Allah mana urang kudu tiasa ngajaga ngariksa ngagungkeun kana Al-Qur'an teraskeun ibu teraskeun ibu bu ayah bu ayah sampai ini karek oke sekarang sebab rada sok ya tadi kameramen padahal ada bau lamun salah maca salah namana apa tahu silakan itu cek Allah cek di lemari bakal silakan kan gitu lanjutkeun nyaeta bila mana dibaca Al-Qur'an eta teh diparentahkeun ku Gusti Allah kudu naon kudu ngupingkeun sesuai dengan Allah dina Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim Qul Ibu Ridwan teh ngajawab amin-aminan Ibu Tudun teh atos wae atos teraskeun sok teraskeun jelas teh ieu ka kuping jelas wa ida dan di mana-mana wa ida jeung tersekala uri Al-Qur'an nyata bila mana dibaca ayat suci Al-Qur'an diparentahkeun ku Gusti Allah pas kami kudu diragamkeun kudu dikupingkeun sabab urang teh gaduh panguping ibu gaduh panguping teh osok dirembet kana ayat suci Al-Qur'an kana osok kana sering teh osok kana ibu osok kana jadi osok kana aya osok aya teh seperti nama itu perintah Allah Ta'ala bila mana orang dibaca ayat suci Al-Quran teh wajib orang teh dikupingkeun pas tadi dikupingkeun diregepkeun bungan Allah masian naon Bu masian panguping ari panguping eta alat naon alatmu diperintahkan nguping teh kana kitabul fi kitabi eta diperintahkan eta dipasian panguping teh keur ngupingkeun kitab suci Al-Qur'an kan itu naon Quran fastaghfiru lahu nyata karena itu Al-Quran
Wa situ jeung kudu naon? Kudu jempe, kudu repek. Bila mana dibaca ayat Al-Qur'an eta teh kurang teh salian teh kudu di rumpun teh kudu repek jempe. Ulah nyarios. Umumna lamun ribu ada cekcokan ada cekcok. Ai urang mah dibaca ayat sudah ada cekcok. Masuk itu tara. Urang ada segala osok kan. Ngomong kosong, dolim kosong. Bila mana dibaca ayat suci Al-Quran masih kene urang mareco. Moal. Eta teh pada tahu kudu repek. Karena kau temenan la'allakum turham supaya aranjeun sadaya nyata di rahmat hatina dipika welas dipika asih ku Gusti Allah. Lamun ninggalkan sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manis tama sing sajalma anu pikeun ala ayatin kana hiji ayat min kitabillahi ta'ala tina kitab Allah ta'ala Al-Qur'an ngupikeun kana hiji ayat tina kitab Allah ta'ala kutibat maka dituliskeun lamun pikeun eta jalma hasanatun mudha'afatun hiji kaalusan tapi anu berlipat ganda atawa anu ditikal nih ngupikeun hiji ayat dibaca kitab suci Al-Qur'an dipikeun urang tah Allah dituliskeun hiji kaalusan anu ditinggal ngupikeun karek ngupikeun ku Allah geus dipasihan hiji kaalusan anu berlipat ganda anu ditinggal-tinggal wa man qara'aha sajalma anu maca kana eta Al-Qur'an sahabat dulu hiji lalaki dek istri yuridullah ngarepkeun kana kariduan Gusti Allah wa darul akhirata jeung ngarepkeun kana naon daerah akhirat illa ghufirallah terkecuali eta meunang pakamura Gusti Allah pikeun eta jalma sajalma anu maca kana Al-Qur'an bakal menang pangampura Gusti maca Al-Qur'an ngarepkeun kana kariduan Gusti Allah itu ngarepkeun kana daerah akhirat terkecuali eta jalma bakal dihampura ku Gusti Allah. Pangurang ya Allah menang pangampura itu kalintang untung saburan mah tukang midamel dosa. Urang kira-kira unggal dinten unggal wengi urang dipake ibadah atau urang pake urang gopla. Kira-kira sadinten sawengi urang dipake ibadah atau pake gopla. Sedangkan sebagai jalma sebagai keterangan jalma anu gopla teh eta ciri-cirina jalma anu ngabalieur anu nyampurkeun eta jalma kana naon kana hakikat maripat ka Gusti Allah anu naon anu sakedik keyakinanana anu sung tina naon dina hatena tina maripat ka Gusti jalma anu goplah anu koswah anu lahun anu sahun eta teh ciri-ciri jalma kitu anu ngabalieur ka Gusti berarti lamun urang loba ibadah loba goplah berarti loba ngabalieureuna ka Gusti Allah itu lamun jalma anu goplah teh jalma anu goplah teh anu mana anu khilaf itu goplah itu daya nilai di hadapan Gusti Allah jalma anu goplah atau anu koswa anu deas atina anu lahun anu sahun ta eta
ciri jalma-jalma anu ngabalir ka Gusti Allah. Mana bila mana Quran sadaya ngaos salsawios ayat suci Al-Quran nyaeta ngaharepkeun kana karidhoan Gusti Allah, kadituna bakal dihampura ku Allah Ta'ala. Untuk da urang mah loba tibatan loba ibadah loba loba dosa. Nah dosa ka sasama atau dosa ka Allah ya, mana bukan masuk istighfar Rasul mah istighfar kira-kira sapoe sapeting teh 100 wihan ari urang seueur dosa kira-kira sabaraha wihan sapoe sapeting. Ibu sabaraha wihan? Ya osok istighfar tara? Osok tara? Osok sabaraha wihan? Baling-baling dina berjamaah dia kadang-kadang urang sekali atau 2 kali sok aya dirinya astagfirullah rabbal baraya aduh aya dihampura istighfar ukur 2 kali aturan aya dosa 1 bukan sapoe sapeting teh kur dosa hukum ari istighfar 2 kali bari kudu aya imam di mimitian pan kieu teh urang Nabi mah antara anjeun dosa kadang-kadang sapoe sapeting kira-kira tina 100 kali aya urang mah ya kan deh mana jalma hayang menang pangampura Gusti teh salah sahiji kudu maca ayat suci Al-Qur'an. Wa man qara'aha rajulun yuridullaha wa darul akhirata illa ghufira lahu. Gitu. Untuk amin. Malah masa Sayyidina Ali ngahaturkeun sing saha jalma anu maca kana Al-Qur'an bis qaimun bari nangtung nangtung bis salati dina salat ibu sok salat osok alhamdulillah sok maca ayat sebagian tina Al-Qur'an osok Saur Sayyidina Ali bila mana jalma anu maca kana Al-Qur'an ari eta jalma nyata nangtung bari keur salat kana maka bukti lahu pikeun eta jalma bikuli harfin saban-saban hiji huruf ku Allah dibere mi'atu hasanatin 100 kalusan hiji huruf Sayyidina Ali gitu saha jalma anu maca kana ayat suci Al-Qur'an wa huwa ari eta jalma anu maca kana ayat suci Al-Qur'an qaimun bari nangtung fi sholati dina salat kana bukti lahu pikeun eta jalma bikuli harfin saban-saban hiji huruf mi'atu hasanatin 100 kalusan. So kira-kira urang dina salat maca sebagian ayat suci Al-Qur'an sabaraha puluh atau sabaraha ratus maca 10 huruf berarti urang geus dibere 1000 ka kamu urang maca aya sapertosna 100 huruf sabaraha ya
Ya 100 kali 100 berarti sama. Hah? 100.000. Hah? 100 kali 100. 1.000. Amun orang maca 100 huruf. 100.000 nya. 100.000. Aya 1.000 mah 100 kali 10. Asep. Mun orang 100 huruf dibere ku Allah 100.000 kalau sama Sayyidina Ali gitu. Nah, mana orang kudu mampu ngagungkeun kana Al-Qur'an teh gitu. Saur Sayyidina Ali sing sahaja mah anu maca Al-Qur'an qaidun bari cari tapi salat asa Qur'an maca dina nalika salat maca sebagian ayat keur salat wa Allah dibere kana maka bukti lalu bikin eta jalma bikuli harfin saban-saban hiji huruf khamsuna hasanatin nyata 50 kali iya sama Sayyidina Ali lah meninggal ke Habib berarti itu Habib sama Sayyidina Ali gitu. Cek sebagian Sayyidina Ali ngahaturkeun siksa jalma anu maca kana ayat suci Al-Qur'an luar ti salat tapi bersih hartina suci boga wudu. Tah saban-saban hiji huruf dibere nyaeta 25 ka alu. Asa Qur'an maca itu salat tapi maca Qur'an. Osok sering hiji huruf dibere 25 ka alu. Masa sering maca Quran lagi itu. Jadi Sayyidina Ali sing jalma anu maca Al-Qur'an tapi luar salat bari manehna teu suci hateuna teu wudu. Tapi tetap diberi buruhan ku Gusti Allah saban-saban hiji huruf diberi 10 ka alu. Tuh adek tunggu mah keur jalma anu sok maca Al-Qur'an. Buruhan hanya orang hari masalah itu ibunya maca Al-Quran tercekap contohnya seperti kadang-kadang ibu mah maca di sebagian hadis Rasulullah itu teh bila maca Al-Quran teh kudu naon hasinul Quran nabi aswa pikun kudu ngaluskeun alit jeung kalawan Al-Quran dina nalika masalkan lawan suara-suara haram sing halus atau maca Quran teh nya sing saya nak ku Rasul dianjurkeun ku Rasulullah kudu saya maca Al-Quran teh dialus-alus. Nah hajar bari kudu dialus-alus berarti di dieu mah kudu make lah malam yatawanna bil Quran falaisa bina sing sahaja mah maca kana Al-Qur'an tapi teu dilagukeun eta jalma teh lain di umat ada golongan kaum lain di golongan nabi ngan kade laguna tertentu tertentu bacaan Al-Qur'an anu beda jeung sapertos lagu-lagu anu saya apa lagu Al-Qur'an teh hari santri mah apaleun aya sabaraha tingkatan aya sabaraha rupa aya tuh 7 naon 7 lagu jadi lagu naon bayati ieu teh diparentakeun ku Rasulullah bayati sok diaoskeun ku santri mah kitu bayati contoh seperti ieu Bismillahirrahmanirrahim. Misal contohnya sebagian ayat orang sana ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa
make lagu. Sing saha jalma anu maca kana Al-Qur'an teu make lagu eta teh lain golongan kaula saunami. Berarti kudu disesai maca Al-Qur'an. Kada ieu diparentahkeun ku Rasul, dianjurkeun. Ejek maca Al-Qur'an teh kudu tartil. Aya tartil teh nyaeta kudu make ilmu tajwid. Sing sae urang mabacaanana, sing sae urang ngucapkeun hurufna huruf hijaiyah teh sing sae. Da bila mana ayeuna pagentos contohna alif sareng ain beda eta teh. Robah ucapanana robah. Kalimatna robah maknana. Mana dina nalika maca Al-Qur'an teh aya kalimat lahan jali. Bila mana tiba kana lahan jali hukumna arab. Contohna nyaeta pagentos teh pahili huruf ha ku ha, hamzah ku ain, sya ataku sa, atasin atawa ku so atawa sa, tah sapertos itu. Mana kapungkur mah ku guru sok diajarkeun nyaeta makharijul huruf. Asa diucapkeun gitu. Tapi kurang kali atau sapaleun ieu mah nya ngomong lamun santri. Kumaha? Lamun huruf hamzah a i u ba a i u ba a i u ba u an ani a ngaminal mu'ni kumaha lamun pagentos sareng ain lamun kieu lamun aya kalimat adabun alim lamun dibacakeun adabun alim itu bener dilebekeun kana lahan jali bobongna haram jadi intinya iya teh urang teh perjuangi urang ngamulai karena Al-Qur'an gitu. Bujung-bujung ya cek sebagian kataran ulama anu kapungkur mah sabulan teh kadang-kadang satamatan aya anu satu tamatan teh ukur ayeuna 20 dinten, aya anu satamatan teh aya anu 2 minggon, aya anu satamatan teh nyaeta cek sebagian keterangan di sapoe sapeting ulama nu kapungkur mah tilu wihan sampai sapeting kenging nepi ka 8 ulama kapungkur mah gitu. Ari urang khotam osok tara sugan setahun sekali urang mah tamat. Ibu di tahun anu kamari kana tahun anu ayeuna tamat teu. Ulama kapungkur mah sampai sapeting pakseudeuna tuluwihan. Karena macam Al-Qur'an teh khotam teh gitu. Pakseudeuna nepi ka 4 wihan nepi ka 8 hari urang satahun ge henteu tamat-tamat. Gitu jeung sahih kumaha? Ari urang ya Allah. Lu kapungkur mana bisa? Bimbing kapungkur ulama kapungkur tangsa kedina teh ilmunya sampai saeuting. Gitu. Aya urang ya bujang-bujang tanah sampai saeuting tilu ieu kan. Urang sajuga gitu. Berarti urang can mampu ngaji dan riksa memulai kana Al-Qur'an, ngabulkeun kana Al-Qur'an. Nya pesan. Ayo orang sadaya mana sih kuring sok ngayakeun kegiatan baca surah Yasin. Nah sababna cek sebagian keterangan qiraatun maca surah Yasin teh sebagian keterangan eta teh naon al-mubarakah barakah. Sabab di Al-Qur'an diturunkeunnya kalam barakah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun.
kitab suci Al-Qur'an teh nyata dilungsurkeunana ka Kanjeng Nabi teh kalawan barok diberkahkeun kalawan barok. Ari barokah teh jadi dunia fil khair, tambah-tambah dina kalau bila mana jalma anu maca kana Al-Qur'an surah Yasin eta ku Allah bakal diberkahkeun. Itu cek sebagian keterangan deui sing sajalma anu maca kana surah Yasin eta teh dilebetkeun surah Yasin qalbul Qur'ani artina hatena Qur'an. Berarti hatena Qur'an teh surah Yasin sabeuna teu pati-pati hiji jalmi anu maca kana surah Yasin terkecuali eta jalma milarian karidwan Gusti bakal meunang pangampura Gusti. Teu pati-pati eta jalma anu maca kana surah Yasin bakal dicaangan eta jadi cahaya dina poe kiamat. Poe kiamat jadi maca surah Yasin bakal dicaangan jadi hiji cahaya dina poe kiamat. Kan orang baca Yasin kan hampir malesnya ya artinya orang yang itu dari biasa sedangkan hiji bila mana maca surah Yasin bakal diberkahkeun, kedua bakal dijadikeun cahaya dina poe kiamat. Karena ulah eta ibunya minimal atuh urang teh salingon sakali pimanahan mah unggal wangi. Ibu tunut teh selawatan heula selawatan ya Allah. Urang mahnya ari ngaji kieu mah teu aya bodoran asa gacang turunna teh nya. Kitu lah. Siap salawatan heula salawatan. Siap Ibu? Siap. Ada di hadrohan moal. Siap teh hadroh. Hadroh moal. Kan? Ahmad ya Habib Habibi salam Habibi salam alaika Habibi Ahmad ya Habib Thank you.
Jadi sebagai keterangan pimpinan alam yang kanjeng Nabi Muhammad SAW anak kasuhor di langit mah sanes Muhammad tapi itu sebagai kata dalam Allah di Al-Quran dijelaskan maka jadi kanjeng Nabi mah nyata akhir terakhirna jadina wa ayadi Nabi sapada kangge khotama Nabi pan ayeuna seueur anu ngaken Nabi seueur saha gini anu ngaken jadi Nabi teh saha anu ngaken Nabi di andagesna seperti ngaken Nabi seperti Ahmad Gulam itu ngaken Nabi saha dia mehdieuna kurang garut sen itu saya ngaku anu Nabi sen aku Nabi apa nih teh padahal aku mah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu ayo nangka Nabi tukimin nangka Nabi sedangkan dina ayat dijelaskan yang kanjeng Nabi moal aya deui Nabi sabana kanjeng sabana Nabi na itu terakhir khataman Nabi terakhir aya di Nabi ayat Nabi menjelaskan yang moal aya di Nabi sabana kanjeng Nabi ade loba ngangkat banget ngangkat yang lain Nabi tapi anehnya eta sensen pajarkan eta sensen teh nya eta jalmi an mana anu lamun bila mana di parios eta teh jalma cara jalma anu hilang ingat jalma anu gelo tapi eta jalma anu gelo loba we pengikutna ka jalma anu gelo teka hati eta jalma duka gelo duka gegeloan tapi loba pisan loba aya wae jalma anu ngikuti ka jalma anu ge wah jalma gareng dan nyata ayo ngomong sekedar pengikutna gitu mana orang kade misi artinya orang kita kubaran di tiga kade mana orang sadaya kudu mampu nyaeta ngajar dengan alisa ngagungkeun kana kitab suci Al-Qur'an lain kurang kalimat Allahu Akbar nu diucapkeun teh. Dan ayat ini Allahu Akbar. Sebab barudak kalimat Allahu Akbar. Kalimatna teh kalimat la. Mata muridin. Kalimat takbir teh nya. Kadang dalam dipakai kitu muridin sieun. Ya. Ayat yang tak bisa anu gitu tapi hatena kosong da ayat naona hakikatna marifat dan Gusti Allah yang akbar gitu bari ka salat gitu Allah akbar itu Allah saya mengucapkan Allah akbar Allah tidak dipikir dan zakat orang diucapkan tapi kudu diamal Al-Quran hade tapi bila mana dia diamal sudah hade kekurangan karakter keagamaan karamah macam Al-Quran tehnya eta jadi sifat keagamaan macam terjadi keagamaan macam terjadi sifat Al-Quran teh hambatan ngajadikeun tentremnahan teh keagamaan macam karena Al-Quran ada keagamaan macam kan Al-Quran mah ngajadikeun ka tentrem
Berarti kita kerja lama anu maca. Panjang cek Rasul, saya aran teh man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jalma anu diajar kana Al-Qur'an jeung anu mamakeun kana Al-Qur'an, itu jalma anu saya aran jeung sahabat Rasulullah. Lamun urang hayang sebutkeun sae, berarti urang kudu diajar kana Al-Qur'an jeung ngamakeun kana Al-Qur'an. Orang mah bila mana dibaca ayat Al-Quran, walaupun orang bujur-bujur goreng harus pakai kadang tuh pasti diperhatikan orang. Diperhatikan kan orang begitu. Anu tadi wae kan. Lau amjana lamun dibacakeun. Lamun diturunkeun, lau amjana lamun diturunkeun. Al-Quran hadal Quran. Ieu Quran ala jabalin kana luhur hiji gunung la ma'aitahu mangatila tingali ku anjeun kana eta gunung kan itu nana khosian bari tunduk. Jadi lamun eta Al-Qur'an dilungsurkeun kana hiji gunung kana luhur hiji gunung tingali eta Al-Qur'an disimpan dilungsurkeun kana luhur hiji gunung tinggali orang eta teh tunduk eta guru khasiat tunduk ai orang dibaca ayat Al-Qur'an mah bujur-bujur murid dibuat di rumah 4 5 6 ge aya eta Al-Qur'an tapi urang kadang-kadang kaya anu tunduk kana Al-Qur'an mohon sedangkan ari rumah tunduk khasiat mutasabihan bila mana dilungsurkan eta kitab suci Al-Qur'an kana luhur dan hiji gunung mutasabihan belah naon artina min khasyatillah kerasiat Gusti Allah ai urang kaya anu teu sia Gusti Allah boga Al-Qur'an kadang-kadang sok dibaca kadang-kadang tara mohon panggil tapi sareng Allah bila mana eta Al-Qur'an dilungsurkeun kana gunung kana hiji gunung kana gunung bakal eta jalma eta gunung bakal tunduk jeung baca karena sieun Gusti Allah ieu teh kunaon wa tilkal amsal nadribuha ari ieu contoh anu ngademel kaula kana eta contoh linnasi pikeun jalma ieu contoh teh pikeun jalma laku supaya eta jalma-jalma yang tapakeun patani mikir ieu teh ke jalma sakar mikir tapi urang mah kaya teu mikir Al-Qur'an mah ada di buku tapi kadang-kadang tara dia kade pakatuaan ulah ngajeng deui urang teh leungeun urang buru-buru urang taubat tengal-tengal urang ibadah sadaca dicabut nyuswa kumaha lamun can urang ibadah can tobat Allah dicabut nyuswa kan itu cilaka ulah kajeng nanti gitu nya ulah kajeng nanti gitu surah Allah di Al-Quran ayat anu saja innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna li alqani sujada ari pirang-pirang jalma anu dipasihan ilmu ku Gusti Allah min qablihi samene ida yutla di mana-mana dibacakeun ayat suci Al-Qur'an alaihim ka eta jalma yakhiruna maka ngajungkel lil alqanina pirang-pirang jalma sujada sujud ai urang kira-kira dibaca ayat suci Al-Qur'an itu sujud banyak-banyak sujud hatta oke kemana gitu ibu gitu teh orang mah banyak-banyak sujud ya cek sebagian idayun celah alaihim yakhiruna li alqani sujada di mana dibaca ayat suci Al-Qur'an bakal ngajungkeun eta jalma anu pikeun kana bacaan Al-Qur'an kana ayat-ayat suci Al-Qur'an
kajungkal karena pirang-pirang karena sudah dapat sujud. Urang bener sujud. Ya Pak Ketuanya. Ami wae atuh ngajarkeun. Tapi dia atuh kenal diajar-ajar baca Al-Qur'an atuh Kak. Kalau nya ajarkeun. Sok Sayyidina Ali wae kitu. Urang apa jong. Sehingga anwal aduh ya Allah nya menurut ada Pak RT alhamdulillah ya teh Pak RT aya Pak Ketua aya abdi oge hadir gitu ya mana lamun maos sholawatnya isin sebab dihadiran ulum surana na Kanjeng Rasul tapi mudah-mudahan ku salingna di tempat-tempat kawannya dan keberkahan keurang sadayana amin. Ini orang teh kudu biasa memulai karena kitab suci Al-Qur'an gitu. Kan ulah saukur naon, ulah saukur urang naon kitu urang ganggu Al-Qur'an tapi disimpan hayang manfaat masalah daerah kudu diaos. Diajar karena Al-Qur'an bari urang ngamalkeun karena eta Al-Qur'an. Ngamalkeun atawa ngawurukan karena eta Al-Qur'an. Wurukan diwurukeun eta Al-Qur'an. Insyaallah. Nah, cenah kudu urang teh ngawurukeun kana Al-Qur'an sehingga sareng Kanjeng Nabi Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Di mana dibaca ayat suci Al-Qur'an, di mana jamaah anu maca kana kitab suci Al-Qur'an. Pak Innamu mangkasanya Al-Qur'an ya bakal datang kiamat dina poe kiamat syafi'an barinya Pak atan di ashabihi nyata kanu gadugna eta Al-Qur'an hartina ka ahlina Al-Qur'an. Mana sesuai keterangan nyata lamun ahlul Qur'an ahli Al-Qur'an teh ahli Al gitu kan orang di CSE sareng pekan cenah ada bimang di SE ucapkeun SE anu gampang pakra'u ma yatasar min artina maka kudu maracaan jadi makana perkara yatasar nyata anu gampang anu gampil min tina Al-Qur'an apal urang misalna punten urang apal misalna tina masalah urang kulhukul wae baca palang baca anas kasak naon sabab eta apal anu saya jadi mata apal misalna ibu apal surah Anas apal teh cing sobian teraskeun Bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas keras coba dulu ini pala apa qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab jadi apa mudah-mudahan jadi ahli Al-Qur'an kan itu ahlullah ya Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad ya apa
Alhamdulillah. Tabbat yada abi labin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Apa? Ya, apa? Amma yatasaalun. Kita kan saya kuat dari mana? Mudah-mudahan orang jadi ahli Al-Qur'an. Kan ahli Al-Qur'an ya Pak? Ya Pak. Ya. Ya Allah. Saya sebagian hadis Rasul bila mana kurang maca. Iya, mana yang kudu biasa Pak keduanya kudu dibiasakeun. Lamun kurang ngaos Yasin, cek sebagian keterangan eta sabda kurang jeung maca kitab suci Al-Qur'an nyaeta 10 uyan. Kupingkeun ibu kamu pikir cek sebagian hadis Rasul lamun kurang maca atawa surah Yasin sampeyan sarua jeung maca Al-Qur'an 10 nah begitu nya. Mudah-mudahan kurang sadaya ieu Al-Qur'an tiasa kurang diagungkeun nya ngagungkeun kana Al-Qur'an namun boleh kana Al-Qur'an sabab Al-Qur'an itu merupakan imam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa Al-Qur'an gitu. Jadi keuntungan Al-Qur'an maca Al-Qur'an diajarkan Al-Qur'an teh nyaeta Al-Qur'an bakal nyapa gitu di antara alina ni ya dalam syafatul syafaat anu kalintang agung kemabo nah amane we atos wae hadrona atos moal sholawatan deui ibu sholawatan teh bade mah siap teh nah ya saat orang kalau dia siapa sholawatan sholawatan atau saja ya siap ada siap tapi mana apal lah biar nafas dan kapan mau ya Al-Siqal Mustafa izin wajib pada malaikat ayam besar sholawatan nanti apa sholatullah salamu
suci Al-Quran. Sebab kitab suci Al-Quran merupakan hikmah manfaat ke ahli Al-Quran. Mudah-mudahan Quran biasa mungkin dengan memberikan kita Al-Quran. Quran sadaya dilebetkeun ahli Al-Quran, dilebetkeun nyaeta Al-Quran karena eta Al-Quran kan itu nyaeta Al-Quran nya paham ka urang sadaya kayak dinampaikan. Amin ya rabbal alamin. Lebih sakit bayar di kabeh. Mudah-mudahan larasna empat sujudikeun sing aya manfaat dan faedahna khusus kau sibeureun anu dikeuna untuk kasadayana. Lepatna mudah-mudahan Allah ngabungsurkeun magfirah khusus ka sibeureun anu ngadugikeun umum kasadayana anu pikeun. Mudah-mudahan dina saat ayeuna Allah ngabungsurkeun magfirah kalau sadayana sareng Allah ngabungsurkeun taufik sareng hidayah sareng inayah sareng amin ya Allah ya rabbal alamin. Lebih sakit banyak betul. Kalau kan sate acana ia ditutup kitanya dia waktu pada jam 8 badai teraskin mana badai atos beliau teraskin namun aduh terus dulu lebih sakit wae yos iya satu-satunya orang tutup berdoa mudah-mudahan berdoa Allah dimakbul. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa Muhammad wa sallim. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakiran hamdan min hamdan wa min ni'ma wa yukafi majidah. Ya rabbal alamin kama ya badli ya wajhika wa adim sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nabiyyina mubarakan wa masihan halal mubarakan wa husnul khatimah. Allahumma ij'al hadzal makan wa ma hawlahu makanan mubarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hafizu ya nasiru ya latif ya wakil ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-bahwati wa al-bahmati wa al-barakati wa al-salamati wa al-barakati wa al-fadabain wa al-fadiskin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna auladana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadal balada wal qaryata aminan wa ahlan biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma billahi ta'ala al-Fatihah. Lagi surat al-Ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.